Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ayeuna nyaritakeun pangaosan mingguan kitab Tafsir Jalalain. Yuk urang simak bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله أعلم بالمراد. لا تقوم aja salat saja salat hingga masjid abadan dalam salase barsala maka ngutus kangjeng Nabi jamaatan ing jamaah hadamu kang ngaribuhkeun ya jamaah ing masjid wa harakulan ngobong ya jamaah ing masjid wa ja'alu makan dan anda diakeun ya jamaah ing bangunan masjid kana satan ing pangruntahan tulko fihal jaib den tibakeun fi ing dalem kana saopo babatang la masjidul yati utai masjid usisa kang den bangun ya masjid kang den adekeun ya masjid bunyat qaidu tegese den adekeun apa pirang-pirang sasakane masjid ala taqwa ing atase taqwa min awal yaumin saking awal dina udah kang den dokonnya masjid yaum halal tapi dari hijrah ing dalam dina kang menggon sira kang mancing sira ing dalam desa hijrah wa huwa masjidu Qubain lan utawi ya masjidikum masjid Quba kama fil Bukhari kaya barang kang tetep ing dalam kitab Bukhari ahaqu iku kang leuwih hak minhu timbang saking masjid an bian tegese galawan yen ta salat sira lihat tegese salat sira ing dalam masjid ikut tetepin dalam masjid rijalun ikut tetepin dalam masjidun usus utai pirang-pirang lanang mutawi rijal al ansor ikut sahabat ansor yuhibbun kang pada darman ya rijal kabeh ayat taqharu ingin ta gawe susuci ya rijal wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya Allah ikum ikademen ya Allah ingkang gawe suci kabeh yusibuhum tegese ngaganjar ya Allahum ing mutahhirin wa fi'il gumutta fil aslan iku tetep ing dalam lapat mutahhirin utai ngidgam kenta fil aslan dalam asal futain dalam to Rawi Ibnu Khuzaimah ngariwayatkan sapa Imam Ibnu Khuzaimah sahih dalam sahih Ibnu Khuzaimah an Uaimar saking Uaimir ibn Sa'id kang utangi Sayyidah annahu sakune kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau iku negani kangjeng Nabi huming ahli Quba fi masjid Quba dalam masjid Quba faqala maka ngucap kangjeng Nabi innallaha ta'ala ing satuna Allah ta'ala halimalu ya Allah qad asana iku temen ngebecikeun ya Allah alaikum ing atas kebasada ing alep tuhur dalam susuci fi kisati masjidikum dalam kisah masjid sira kabeh fama hadza tuhur alladzi tutahhiruna maka uti apa suci kila susuci kang gawe susuci sira kabeh fihi dalam bihi kalan ladzi qalu ngucap alaikum wallahi sifatai demi Allah ya Rasulullah ya Rasulullah mana alam syai'an orang-orang yang sering suci illa annahu kana
aing satuna kalakuan kana iku ana lana iku tetep kedung sun sada jiran min yahudi apa pirang tetangga kang tetep saking Yahudi wa kanu lana ya jiran itu kesul ngawasi ya jiran kabeh adbarah ing pirang-pirang bibir jiran minal ghaib saking ghaib pa gosalna kama gosal maka ngawasi sun sadaka ngawasi ya jiran fi hadis lan dalam hadis Rawahul Bazzar dan itu tetap dalam hadis kang ngariwayatkeun hadis Pak Bazzar telepan faqalu maka ngucap ya hadiku bagabe ngajbaul hijarat bil mai nganuti ingsun sadaya batu kalawan banyu bagala maka ngejagang jeung Nabi wa zaka fa'alikum utawi najbaul hijarah iku zaka mangkono tuhur maka tepi sira kabeh ing zak maka netepi sira kabeh ing sakumaha kamari Abi Amir Ar-Rahib seorang manusia munafik anu jadi pendeta ngabangun masjid dengan bahasa aduh hebat lantip tur kaharti pemikiran munafik teka ciri hingga hampir terkecoh kurang pengkajian pemikiran munafik teh hampir ngecoh mun kurang penelitian Kangjeng mah kan langsung dipasihan kuno Maha Agung Gusti Allah sebab utusanana deuk saha nu teu kakecoh atuh bahasana ge abdi teh ieu teh ngadamal masjid teh inna radna illal husna teu aya karepna naon teu aya maksudna naon kecuali hiji dedeuh jeung nyaah ka miskin fil batar wal hari besi jelema miskin kahujanan dipersilahkeun di dieu singgah kapanasan kitu kan besirek ngarendong ge mangga bae mah masjid teh tempat persinggahan muslimin jang kebutuhan balerea we teh Kangjeng abdi teh ngadamel masjid teh sanesna naon saha wae bilih bade ngagunakeun masjid ieu tinu miskin nu fakir datang ka nu sugih nu kahujanan kapanasan datang ka anu kebutuhan sampai dimanggakeun kan ngeunaheun kana hate ku ayeuna sakitu Gusti Rasul Nabi teh hayang kasumpingan hayang kalinggihan ku Kangjeng teh maksud hentayana naon innani hibbu an tatiana wa tusalli lana fihi wa tad'u bil barakah supaya sumping deh ka abdi haju salat di masjid eta teh teu aya maksud itu mah imah yang kabarokahan bae saha nu teu hoyong atuh kasumpingan Gusti atuh Gusti teh penjelas-jelas nyandak barokah ieu teh hayang kabarokahan we teu aya maksudna naon doh kan salun teu kabita atuh ku omonganan beuh Masya Allah kos lalaki gombal eta awewe ge tunduk tadi nambung jadi daek barang geus dirasakeun mah neraka jahanam gombal cek Kangjeng Rasul jawabanana insyaallah sih ini ala jinahi safarin walau qadimna insyaallah atainakum fasallaina ya Allah ki Abi Amir kaulah ngerasa bangga anjing ngadamel masjid teh insyaallah sepulangna engke di Tabuk dalam peperangan kaulah bakal datang bakal ngalaksanakeun kahayang aranjeun
hayang anjeun rek salat di ditu nya ieu rek berangkat perang we mohon mangga diantos pisan mohon berangkat ka anjeun ka Tabuk lain bahasa zahir lain bahasa batin munafik mah di lisan masa kitu ngeunahna padahal mah Abi Amir jeung kelompok munafik teh ngabangun teh kapan kamari geus dijelaskeun walladzina takhadhu masjidan hijiran ngamadaratkeun ka ahli masjid Quba dua wa kufran supaya kalal ufur tilu tafriqum bainal mu'minin mecah belah opat ya rasul liman haraballah wa rasulah min gabal jang ngintip kedatangan Abi Amir anu menuju ke Roma minta bantuan tentara untuk melenyapkan Muhammad beserta sahabatna teu kira-kira eta boga maksudnya masjid teh seperti kitu. Masya Allah Kangjeng Ganjar apa dihargai ku Kangjeng teh atuh bahasa nu sakitu bagus saja kenyataan masjid teh agreng. Nah setelah Kangjeng Nabi pulang ti Tabuk Kangjeng Nabi teh inget rek mampir di Kuba di masjid buatan Abi Amir Ar-Rahib teh inget Kangjeng Nabi teh urang sakalian beja aya nu hayang kabarokahan Kangjeng liren di Ziawan maudi'un qarib minal Madinah deket ka Madinah ngaranna kampung Ziawan cak Kangjeng cari cingela di dia ke sakedeung deui urang mampir ke masjid Abi Amir. Masya Allah col teh munafik udah datang kadinya nyambut Kangjeng deuk kumaha teh hebat teh coba yeuh bre alhamdulillah Gusti Rasul parantos sumping diantos-antos ku abdi sadayana teu aya sanes abdi sarumping ka dieu teh aya tia masjidahum sakumaha anu kamari tos dijanjikeun teh we supaya Gusti Rasul teh sumping ka masjid kami ieu teh maksudna mah teu aya nanaon supaya kabarokahan eta we diantos pisan diantos bisa bilih bade istirahat heula Kangjeng di dieu masalah ngan abdi mah nyuhunkeun baju komis be bade dianggo abeh abdi teh ieu ka ditu nganggo acu ti Kangjeng abeh oh jelas cek masyarakat bener-bener kurang kumaha coba menta baju sagala goblok namun apa tolol namun apa baju pokos jelema nu calon DPR teh datang ka imah kiai abo segala menta baju jang bil barokah aya nu menta kopeah menta sorban teh podol sero segala rupa dipoto segala orang yang jualan nih siapa saya nih bajunya juga dari dia ini fotonya ini pecinya juga dari dia jadi betapa luar biasa saya udah kepercaya sama Kiai udah nggak ada pilihan lain kecuali nomor 2 nih saya mantep biasa ku bloon itu jelema eta di Indonesia teh kos sekarang itu orenganan kos kitu teh karakter munafik dek ngusurkeun kiai bisi aya kiai ulah babanggaan teh kos kitu kecuali merena gede tuh kan sia makuan tuh oh aju bener bae kan dia emang parantina sia mah kos kitu deureuh sama dibere anu teu dibere-bere aca nih foto dengan saya goblok kan nawarkeun maneh foto ieu bareng pokona asal geus dipoto jeung ieu nu geus geleh ieu karakter munafik abdi menyuhunkeun ajuk Gusti bae kanggo tanda ka masyarakat di ditu bahwa abdi teh parantos sumping Masya Allah tidinya dipasihan ku Kangjeng ya tuh anggo beres munafik berangkat dipake baju Kangjeng jang tanda di masyarakat pan ieu teh tanda bukti bahwa nyana ti Kangjeng Nabi deuk mengkol-mengkolkeun mukminin supaya ka masjid eta teh kapan kudu aya kepercayaan
ngomong sakitu ngeunahna tanda baju ti Kangjeng Nabi geus aya ceramahnya na di ditu. Dulur-dulur sadayana muslimin sakedap deui bakal aya junjunan sumping ka dieu ka masjid ieu bade salat di dieu bade ngabarokahan masjid urang wayana sakitu da harap karumpul we sadayana di dieu urang saksian gerak Kangjeng sumping ka masjid urang tidak terkecuali kolot budak sahabat yuk urang tingali Kangjeng teh bade sumping ngabarokahan masjid atuh karumpul mandidinya. Ya Allah ya Rabb ya bajuna ge tanda bukti baju Kangjeng itu dipake ku abdi teh Masya Allah alhamdulillah jasa untung ya abdi pada teu iman goblok tuh Pak untung ya abdi aduh Masya Allah munafik mah kos kitu munafik tetapi Gusti Allah teh langsung mere instruksi ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Cek Gusti Allah Jibril sampaikan ayat ka Muhammad kakasih kaula bahwa anu nuju di ajeng-ajeng keur di ajeng-ajeng kita datang teh Muhammad teh kaditu teh lain di bibir lain di hati munafik teh bejakeun Jibril ka Muhammad anjeunna teh ngabangun masjid teh lain sakumaha nu dicaritakeun ieu hiji masjid eta teh ajang diror disebut nama masjid diror teh bejakeun Jibril sakumaha nu direncanakeun dina hate munafik dibejakeun ku malaikat Jibril Muhammad kami amir serta kelompok-kelompok teteh lain muslimin munafik oh munafik nyana ngabangun masjid teteh diror nyana ngabangun masjid teh tujuanna kufron nyana ngabangun masjid teh tafriqon bainal mu'minin nyana ngabangun masjid teh jang irsadan liman haraballahu wa rasulah geus ulah datang ka ditu ya turun ayat Masya Allah dibacakan ke malaikat Jibril langsung dibacakan ku Kangjeng ke para sahabat la takun fihi abada Muhammad ulah rek salat anjeun di masjid eta lain sampai 2 poe saminggu 2 poe abadan salilan ulah insyaallah la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi yakin masjid anu dibangun atas dasar takwa dimimiti poean anjeun datang ka dinya ya ada masjid Kuba ahaqqu an taquma fi leuwih hak anjeun salat di dinya batan salat di masjid Diror ulah wah langsung Kangjeng ngageroan sahabat para sahabat anu tatadina kaula jeung aranjeun erek nyaba ka masjid Diror ternyata masjid eta adalah masjid Diror masjid bahaya hei Malik bin Qasam Daksam hei Miknan bin Adai hei Amir bin Sakat hei Wahsy kadari aya naon Gusti Rasul yantaliku ila hadal masjid al-zalim ahluhu cok datangan eta masjid ka ditu datang ka ditu rubuhkeun ta masjid belum eta masjid siap cek lakos kieu mah kamari balik belang ti Tabuk can anggeus sorenganan ieu gas batu langsung datang ka ditu oh di ditu Gus masjid teh Gus da neuk nyambut atuh datang ka dinya gidi mana Abi Amit aya naon ieu aya naon awas masih dia ku aing geus deuk dirubuhkeun kek gentek wah langsung wah digedora wah eta munafik karari ieu naonan henteu naonan wah jeung hulu-hulu siana ieu ku aing wah langsung aya naon kitu ngaranna palapa korban garing bawaan ka dinya langsung dibeuleuh wah atuh mana ting reaksi na meureun geus ngajeng-ngajeng Kangjeng Nabi datang ka dinya haju masih dibeuleuh aya mukminin makan karari aya nu paham aya nu henteu
cak nu paham pasti itu beres sih ngaji masjid itu. Cak nu teu paham mah nanaonan sih masjid dibeuleum. Kok mau cak munafik nu 12-an mah pengkhianat sia beuleum masjid kajen kumaha. Masjid dibeuleum sia mah nanaonan euy. Paranti i'tikaf. Weh, mantap jasa. Pernah diserang meureun teh kajen kumaha. Ye, ulah sembarongan. Sambarongan sia mah. Si masjid mah paranti i'tikaf, salat kudu dibeuleum. Awas ya. Terhianat sia kajen kumaha ge. Masjid Banu Allah dalah. Aing mah titaku Kangjeng Rasul, kajen kumaha ge beneran Kangjeng Rasul daripada hulu sia. Awas ya. Ha? Bahkan Abi Amir di teanga deuk dibunuh ku manehanana. Wah, Abi Amir langsung kabur ka Suriah. Nah, geter-geter jana. Waduh. Kanyahoan Muhammad hebat amat ilmu batinna. Jadi lu munafik kok kitu atuh punya informasi di Gusti Allah langsung. Dinu bogana. Waduh langsung ke Suriah. Jadi tunyana asa diudag-udag bae, asa diudag-udag sebulan 2 bulan. Nggak mendem bae nya di kamar sieun. Lieu ka dia saya ngudag leuar kan eta tah perasaan kos kitu makan hese. Perasaan asaya nu ngudag bae makan hese. Kos jelema neuk ditangkap polisi neueuh hansip baris teh pajar ditangkap kana. Padahal mah hansip baris 1 2 nyana neuleuh. Geus asa polisi bae. Padahal hansip mah di mana? Polisi hansip tangkep. Tah eta kos kararitu eta. Ya Allah, ya Rabb. Tuh, pokok jelema nyandung nu kolotna marah. Nyanana haju ngungsi kieu neuleuh teh neuleuh awewe mana bae asa nu kolot bae. Waduh. Emang sugan teh pamajikan nu kolot aing. Oh, kikituan bae rerenjagan. Rerenjagan asa neuleuh awewe rerenjagan. Sia kunaon rerenjagan bae? Besi datang cek nya. Atuh kunaon sieun ka nu kolot. Imah nang meuli sia, mobil nang meuli sia. Sagala gue kusia di biayaan tapi saya kena lisin kanu kolot nyaho aing tanyana nu salahnya tuh kan eta rerenjagan ieu sarua rerenjagan pokos jelema keur main cinta naon bae kadeuleuh si eta bae lamun urang keur gandrung ieu ku ari cinta wah neuleuh jelema sugan teh sarwiti neuleuh sugan teh sarwiti jelema ona masih keneh kebo pajar sarwiti keneh bae. Masya Allah. Eta perasaan kos gitu teh aya di batin manusia. Madak jelema anu cinta dunia, perasaanna dunia kanyahoan ku ahli thariqah. Nu geus jadi ahli marifat. Jelema hayang jabatan kanyahoan, saliwat kanyahoan. Jelema keur main cinta kanyahoan. Jelema geus ngageser resepna ka Allah atuh kanyahoan. Sebab lawan eta teh tadi tidak gerak jelema lamun keur gandrung cinta beda kopehna ge mancrit. Baju kajen panas ge make jas bae. Bukan. Can. Haju ngomong pan cinta mah kos kitu. Bedas. Beda jeung nu frustasi. Frustasi mah ditawaran nginum tawaran dah ada siapa bangun teh hayang minum teh parait ieu mah semur amis tetep kulit aing mah pahit yuk orang ka ditu yuk orang ka Zarah ka ditu ka Banten naik mobil ya anyar bung lah sarangat gairah hirup frustasi eta kos kitu kanyahoan kan ku urang tah perasaan eta teh aya di awak urang. Urang keur naon sih bari perasaan urang? Apakah keur bobogohan? Apakah keur duniaan? Apakah keur naon? Eta aya kabeh kanyahoan sinar ti jero ka dieu ka beungeut. Sinar naon anu aya di benak hati kasorot kusyu'a. Set ka dieu. Inna syarika ka an khayali. Wan sorry ti dieu teh aya kolom. Jadi set sakolom tah dia kolom sakolom nyorot ka dia jadi sorotan syu'a kasorot nyorot kolbu ka dia inna syarika ka an khayali kawan sorib di dia teh aya kolom jadi kanyahoan nu kasorot punya teh kolom nu mana ieu tek jauh badak ti jauh keneh
ieu budak waduh puyangeun amat Bang kadel ya kajen ngomong ngaler ngidul ge asana pamajikanna kabur gitu deui kajen kanyahoan teu kudu ngomong teu kudu ngomong jelema ti jauh kene turun di mobil ge geus ada baru ya budak boga duit kajen ngegoma ge kasorot ti dieu kanyahoan berag kadeleuna teu kanyahoan tak suha eta mah kesaita gambaran Imam Ghazali urang bae kuari mah ye urang nah naon nu aya di benak hati urang teh kuari keur naon kanyahoan tah ieu Abu Amir teh asa diudak-udak bae teu daekeun ka mana kieu bae akhirna teu kebal paeh di Suriah Abu Amir tuh anu ngabangun masjid Tiror akhirna setelah Kangjeng ngutus jamaah kita datang ka dieu untuk menghancurkan jeung beuleuh dilaksanakeun setelah dibeuleuh rata dijadikan pelbak tempat sampah di dinya teh bahkan Kangjeng Nabi ngainstruksikeun besi aya hewan-hewan paeh onta anjing saja teudeun di dinya perbangkean sabae teudeun di dinya bila perlu aya kafir-kafir paeh kubur di dinya Allah karim masih diro instruksi langsung ke Gusti Allah bentek kurang guari sing hade nempo masjid teh besi masjid Diror doang gara-gara calon lurah eleh haju nyieun masjid deui ngabangun deui masjid di dinya terus ngayakeun jumahan padahal mah deukeut ka masjid itu teh pan eta jadi hahalang teh kos atawa lantaran urang teh aja kieu teh deuk hayang jeneng nyieun yayasan di dinya teh hayang jeneng nyieun masjid di dinya dipake jumahan jeung para santri deuk ka mana nyieun hukumna masjid aya di luar masyarakat apaan kudu jelas kudu diisi ku mustautinin santri mah kapan teh mah murid mah ilmi teu sangat dipikeun jumaah nyieun masjid di jero yayasan dipake jumahan di dinya nu jumaahna santri-santri doang boro-boro ngadidik ilmuna praktek lagi model kos gitu di kumaha masjid Diror teh kos gitu atuh endek nyieun yayasan bae mendek nyieun masjid masyarakat tarik atuh ka dinya ieu mah lain Bang santri nu jumaahna masyarakat ilmuna menang ti mana ilmuna bukaan coba kitab ti mimiti kitab datang ka kitu buah aya eueuh nu ngasahkeun kos kitu di mazhab Syafi'i ye ulah ku hawa nafsu tuh kan nah ieu Diror teh kos kitu teh Diror masih loba keneh carita-carita masjid tipena modern Diror tipena asli nama ieu hancurkan belum jadikan pelbak tempat sampah bangke-bangke balangkeun ka dinya Masya Allah karim tuh ya geus we jadilah tempat sampah cek Gusti Allah Muhammad la masjidun ussisa yakin masjid anu dibangun atas dasar sieun ka Gusti Allah takwa ka Gusti Allah min awal yaumin ti awal poe anu anjeun ngincakeun taneuh dibangun masjid di dinya yakne Kuba anu anjeun halal tabi dari hijrah asup cicing di dinya yakne masjid Kuba tete ahaku antakuma fiha kanjen sholat didinya gat si ngomong orang nama ulah sholat kemana-mana didinya Muhammad mentak didi aya bahasa kama fil Bukhari sebab di lain keterangan Bukhari la masjidun ussisa ala taqwa teh lain Kuba tapi masjid Madinah masjid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu pagawean ahli usul nu kos kieu ye pagawean teh ngajamu
sebab keur carita di dia carita Masjid Quba la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi menurutkeun Bukhari. Tapi ketika para sahabat ribut nyaritakeun ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa teh masjid naon cek sawara sahabat eta teh Masjid Quba, cek sawara sahabat eta teh Masjid Madinah. Quba, Madinah, Quba, Madinah. Kangjengna aya keneh. Akhirna sumping ka kangjeng, cak kangjeng, la masjidun ussisa 'ala taqwa teh adalah hadhihi Masjid Madinah. Tuh kan jadi dua, masa kangjeng Nabi dua, satu ucapan la masjidun ussisa 'ala taqwa, ieu teh hiji Masjid Quba, nomor kedua Masjid Madinah. Kumaha ngajamuna? Ieu pagawean kiai nu kos kitu. Kiai ge lain kiai ceramah. Kiai ceramah mah berkat pengurusan. Tuh, lain kiai yayasan administrasi. Lain kiai kos susupian lain itu muntahib. Ulasa dijamu carana keterangan eta teh mana nu leuwih kuat teulana. Mun dicaritakeun di dieu banyak datang ka moal kaharti jakulana gitu ngarti. Saya teh jamu kos kitu teh. Ieu mah keur cerita aya bahasa kama fil Bukhari. Geus urang nuturkeun Imam Bukhari bahwa ieu teh Masjid Madinah Masjid Quba. Rijalu yuhibbuna an yatatahharu. Di Masjid Quba aya sababaraha lalaki sahabat Ansor anu seneng mikaresep gawe susuci Muhammad. Di dinya teh aya sababaraha manusia anu selalu ngisi Masjid Quba karesepna teh aya tatahharu resep susuci sedengkeun. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Gusti Allah teh sangat resepen pisan kanu nyin susuci. Tuh di dieu teh kapan keur nyaritakeun dongeng tentang masjid teh anu tadi teh masjid Diror. Masjid Diror teh masjid anu tadi dirubuhkeun urusanana, hiji diroron, dua kufron, tilu tafriqon bainal mu'minin, opat irsadan. Eta kan masalahna batin. Masalah kan batin. Diroron ngabahayakeun batin. Kufron ngupurkeun ka mukmin batin. Tafriqon bainal mu'minin asal geus pecah batinna rengsek. Batin. Jadi atuh di dieu teh keur nyaritakeun batin merenanan lamun urusanana aya anu nyucikeun batin. Geus. Di masjid Quba teh aya sababaraha sahabat Ansor anu resepen pisan nyucikeun batin tina kakufuran tina kadiroran. Geus atuh Allahu Gusti Allah teh resepen kanunyin susuci masjid tempat nyucikeun batin. Cara asup nage urang begitu asup suku katuhu heula. Di suku katuhu aju urang maca doa Allahumma ghfir sampai selesai. Terus urang di salat tahiyatul masjid. Tidinya orang niat i'tikaf, nah itu anak i'tikaf masjid bersih. Urang boga urusan politik tunda luar masjid. Masjid ma baitullah buyutun min buyutillah. Teu layak politik demokrasi di Indonesia dibawa ke dalam masjid ulah. Ekonomi perekonomian. Nuku aribat lepas keluar tidak urusan riba. Masa sih urusan bank ribawi diasupkan ke masjid teu bagus, tunda di luar. Urusan asmara teu bagus. Masa sih di jero masjid jaritakeun I love you.
teu bagus tunda hiji bae di masjid Allah Muhammad urang maca sholawat gambarkeun Kangjeng Nabi ya Allah aya masjid teh perintah Kangjeng sanajan di kampung sanajan mun teu gara-gara Kangjeng mitanjeun masih jamal aya gambarkeun Kangjeng bari maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina kagambar Kangjeng merentah nyieun masjid ca Kangjeng man bana baitan yubadallah banallahu baitan ieu ngabentuk sarugi urang dieu masyaallah tapi masjidna jorean mulai ta urang imah di sisi masjid 2 tingkat belah ditu mobilna loba belah di beuh ieu masjid teka keramik kaca pikiran urang dieu kamarana ieu kagambar isina tuh ka Kangjeng ieu teh Kangjeng nu nitah teh itu mah boga imah 2 tingkat nafsu nu nitahna itu mah mobil ngabereleng teh nafsu hari ieu diperintah ku Kangjeng teh sakikieuna bae ya Allah ya Rabbi Gusti majukeun usaha abdi Gusti ieu teh lain jang nanaon abdi mah deuk ngabangun masjid be dan samemeh ngabangun mah ieu mah kipas teh mah deuk dibawa ka imah be tolol goblok tuh maling ngaranna tuh hiji Allah Gusti itu mah imah sakumaha mewahna ge di jerona ambalaya segala TV segala HP mantak di masjid ulah sok TV-an kuari mah teh PKS tah gara-garana di masjid aya TV nuluh cenah pemandangan salat ka Madinah nuluh pemandangan salat ka Mekah saha nu nitah saki jauh nanti ditu ka dieu geus bae urang mah urang bae hajuna mah ngamakmum bae urang salatna di Jogja ya TV di Mekah keur salat asar salat padahal waktuna waktu zuhur deuk baca bae ih mararikung bae teu ngararaji ye PKS tinggal PKS saralah ieu jelema geus ulah TV-an ulah asup ka masjid di Jogja asabaran aya TV-an terus salat deui di jalan aya TV-an deui bae terus ka dieu teh ka Ciamis aya deui aya TV-an masyaallah karim di Ciamis zarah deui ka hiji tempat zarah masjid aya TV-an deui bae di sisi Makom Wali terus ka dieu ka Jakarta aya di Jakarta tah aya TV-an di luhurna di Juru 2 itu dekat Tangerang deh lapangan bola tenis araya kabeh masjid teh ya baitun min buyutillah jang nenangkeun pribadi ka Allah ulah sok dicampuran aya TV-an pari guys mari mah lamun eta masjid aya TV-an paling ganti ngasulah ulah macam-macam kos kari itu tah ieu Masya Allah rijalu yuhibbuna ayyatatahharu aya sababaraha lalaki anu sok ngabersihkeun diri aya jelema dicarekan ku pamajikanana panyalindungan kantor mah sakitu mewahna ge tempat setan itu bakomo tempat SPPT komo itu tempat main sodok-sodok itu hotel saya dah tempat hotel gak tambah juri balulu tapi iya masjid ya Allah tenang orang-orang mau dicarekan ku pemajikan ka masjid tenang masjid ya Allah asa bareng jeung Allah masyaallah mun tayang ka Allah Gusti bae nya nu mantak abdi masjid bae geus teu dicaritakeun Gustinya lah ya manggis pokokna aku sabab ieu teh imah Gusti abdi deuk carita bae ka Gusti pemajikan abdi eta teh ciptaan Gusti ku balak-galak teuing teh sih abdi deuk nyerahkeun deui ka nu nyiptakeunana teu kuat abdi beuh kumis abdi biasa racuk datang ka ditu mah alah kempes padahal mah nyana kumisan tapi wah rasa kumaha panglima perang Gusti teh ciptaan Gusti nyanggakeun sadaya-daya bebeja orang kan bogana engke ge balik di masjid leuleus sebab ditowel ku Allah bebeja kan boga nah, coba geus ngadoa ya ka Allah datang orang can datang geus ulak cangkeng di lawah ayo sia teh cibana can diijabah doa aing teh cibana batur mah ye ka mana teh bebeja tuh ka pamajikan
ieu malang be eueuh teu nyaho di pamadat di imah teh buang aya tuh urusan dapur segala rupa teh curik bentikeun tak makan teh cakian teh aing ngadoaan aduh ampun bisa pas kieu si pamajikan aing nyaritakeun turunan teu pantes lah nasib aing meureunna balik deui ka masjid balik deui ka masjid jait rijalu yuhibbul ayatatahhar paranti ngabersihkeun diri maka masjid wudu deui urang can batal ge wudu deui tajidul wudu urang bila perlu ngeueum mun aya kulah namanya kapangihkan ku masyarakat nya kena niiskeun pikir aing tuh kan je masjid inget kadang Gus Dur bae cek Gus Dur teh entar malam kita sama-sama ke masjid ke babaturana mana gelap enggak kita tadoru di masjid itu suka ada setan apalagi tadi siang ada yang meninggal di sholatinnya di situ sekelilingnya kan masjid mah ya kuburan kan di sononya ada kuburan wali jadi kita di sini aja zarahnya enggak Gus dah takut sama apa takut sama setan sekarang gini Cek Gus Dur itu kan ada anti-antinya pakai doa atuh situ punya nggak doanya ada sih apa doanya pengusir setan kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya udah pakai itu udah bagus itu ya kalau Gus saya mau pakai doa Allahumma barik lana hadzal ta'am itu doa makan iya udah coba kita gunakan doa masing-masing Gus mau pakai doa yang mana Allahumma barik lana hadzal ta'am situ saya mah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi itu kan asli pengusir setan ya udah kalau gitu kita zarahnya jangan di masjid di makam aja iya dah Gus boleh sieun-sieun gedaeknya guys tuh poek kuburan mulainya jam 1 teh ila hadratnya aya brek kayak kadangnya suara Gus mulai Allahumma inni a'udzubika sial teh babaturna da goblok kiai kene sih kan kiai da borangan itu sekarang gini segala Cek Gus Dur jangan terlalu rapat masing-masing kita gunakan doa masing-masing iya dah gak apa-apa tuh aikir gitu papan sok jelema maaf gunakan doa jadi ada jarau aya suara bleg Cek Gus Dur hakan sih mulai Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith makin deket beta Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dibaca bae kujana ini kan doa pengusir setan ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith makin deket beta setan goblok lu datang Gus Dur kenapa kamu Gus baru rum lain baru bias setan dengerin Allahumma barik lana hadzal ta'am langsung setan indit karak napas deh nggak ada setan sekarang makanya doanya doa Allahumma barik lana aja Gus barang datang ke tempat masing kok bisa takut sama doanya tuh kalau doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu doa pengusir setan kata setan tadi bilang ya mau juga lu yang gua usir berarti kan lu macana tuh beres makanya saya baca Allahumma inni a'udzubika Allahumma barik lana dia takut dimakan sama saya makanya setan takut kenapa waduh ntar kalau kita dilegeng bagaimana Gus Dur bisa beda naon teh maksud Gus Dur berdoa mah doa naon bae tapi lamun timbul ti kolbu
urang nyebut Allah lain lisan tapi kolbu sieun setan. Tapi lamun urang nyebut basma Allah make sungut doang atuh setan ge moal sieun. Itu aja jelema mencet anu kasurupan teh Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setan ngomong yang paseh dong. Atuh kipu teh muri kang bulu. Sial setan. Bener Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu kho-nya kurang bagus. Setan dipencet la ta'khudhuhu endahnya ngaurukan goblok teh. Kunaon eta bacana di dieu tapi lamun bacana di kolbu atuh moal sieun atuh sieun ya pas jelema keur leumpang nanjak aya pocong aduh apa di dia Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah setan seserian eta teh macana disungut doang Allahu lapan maksudnya mah Allahu la ilaha illallahul qayyum tapi Allah terus bae aja di dinya lari di tempat waduh baca di dia doang lagi di dia kunaon eta teu tatahur qalbuna kudu bersihan qalbu urang kuari nu mantak teu resep kana salat aya hijab anu leuwih dipake ka resepatan salat eta hijab urang kunaon penting teu daek hudang aya hijab anu leuwih resep batan salat ko para wali ko para solihin mah resepkeun amat di salat resepkeun amat si tahajud hijabna eueuh nu dipake ka resep teh Allah urang mah Allahna kalimpudan ka hijab kunaon ieu ku agar selain Allah nempel di kalbu urang mungkin motor mungkin mobil mungkin makhluk nu sejen jabatan jeung sajabana eta lah hijab teu sehingga Allah na anu deukeut jeung urang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid teh leuwih deukeut batat urat jeung gerong tetapi teu kadeuleu kumaha hate ka hijab bersihan geura bersihan abeh mantep geus lamun urang kadeuleu Allah na ngahukuman moal puluya-puluya jeung moal aya ragu-ragu bisa bebeja bisa teu bisa bebeja teu bisa ikan bahaya teu bisa ngaku bisa bahaya hiji nomor kadua na halal diharamkeun haram dihalalkeun haram sia kredit teh barang dibere mah haram barang ya kadang haram kadang henteu lah kos disogok haram teh wow arrosi wal murtasi kindar nyogok yang menari basogotan neraka bere bayanya aku bupati ya arrosi wal murtasi anu disogok yang nyogok neraka sih bere deui sebenarnya mah kieu sial kiai goblok kiai Golkar tolol ceknya situasi dong ya situasi jahanam kunaon eta anu teu kadeuleu Allahna teu kadeuleu Allah padahal urang gerak nanti Allah hirup urang ti Allah ketika urang ngarasakeun hirup urang teh ti Allah Gusti ieu teh abdi teh bisa hirup teh ti Gusti hirup abdi teh lamun dicokot abdi teh paeh teh Gusti abdi teh hamba Gusti gerak teh ti Gusti teh ya Allah ya Rob ngarasa bahwa urang teh ieu teh eueuh nanaonan hirup da ti Gusti gerak na ti Gusti sagala ti Gusti sewaktu aku dicokot mata urang teh dedeleuanan aku Gusti ceuli urang dideuleu ke dibere deui Gusti horeng nu Gusti secara mutlak abdi ngarasa hamba Gusti Gusti teh pangeran abdi rek nurut ka Gusti sieun abdi ka Gusti mulai asa aingna ieu anu bahaya ge nu mantak di Masjid Kuba aya rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah resepen pisan kanu sok susuci ayusibuhum tegas ngaganjar Allah kanu gawe susuci tapi dina kisah ieu mah lain kitu selain nu tadi kieu geura
Cek Kangjeng Nabi sumping ka ahli Kuba di Masjid Kuba. Kangjeng setiap Sabtu sumping ke Masjid Kuba. Ganjarana urang lamun di Madinah wudu di hotel di imah berangkat ke Masjid Kuba boga wudu salatlah di Masjid Kuba rek 2 rakaat duha atawa naon bae balik deui eta ganjarana sarua jeung umroh. Lain letik-letik ganjaran Masjid Kuba asal seperti eta tah. Cenah Kuba kiai lamun batal siapa suka nawar bae kan. Oh masalah geus urang bisa diakeun ieu di ditu ngan ai asli nama Kangjeng Nabi seperti eta nitana wuduna di hotel berangkat ke Kuba langsung sholat balik ganjaranna seperti umroh nu geus dilazimkeun ku Kangjeng Nabi setiap Sabtu ka ditu. Urang lamun di Madinah ya karena terbatas urang mah atuh Sabtu ka ditu misalnya di lain-lain Sabtu ge atuh mangga kula jeung almarhum apa asal isuk-isuk eta di Madinah. Bela mah babari jasa kan maksudna babari komok warim. Sedan teh sedan. Trit Kuba. Langsung ka Kuba. Wudu heula di hotel, langsung Kuba, salat. Henteu kudu babarengan. Urang makan engkeuy-engkeuyan bae. Mana pemimpin? Pamimpin bae nu disalahkeun. Urang atuh. Pamimpin henteu deui. Geus datang ka Madinah mah urang. Gua jeung abah ya almarhum masyaallah almarhumlah urang ka Kuba wudu heula mandi wudu beres Kuba 10 real baheula mah tuh datang ka Kuba salat balik isuk-isuk teu kaganggu teu naon kudu mah Sabtu cek kabatian lamun kadang urang terbatas 2 poe sakali so ka Kuba langsung mandi salat wudu isuk-isuk Kuba loba jasa mobil ka ditu Kuba sedan 10 real kadang 15 real dah balik na tuh loba eta ta ganjarana ta inget ka umrotin sarua jeung umroh teu kudu heses je urang mah pan kudu ngeungkeuy bae geus ngeungkeuy atuh pemimpin ge anu henteu atuh teu ilu deui pemimpin ka ditu nya anu teu ilu ieu ta Kuba teh boga sejarah anu parah. Kangjeng Nabi sumping ka ahli Kuba di Masjid Kuba di Kangjeng Nabi wahai ahli-ahli Kuba innallaha ta'ala qad ahsana alaikum as-sana Gusti Allah teh ngalem dina masalah susuci ikisati masjidikum ieu fama hadza tuhur alladzi tahiruna bih asok kumaha sih gawe susucina datang ka Allah ieu ngalem masalah susuci kumaha sih cek ahli Kuba wallahi ya Rasulullah demi Allah Rasul mana na'lamu syai'an kami mah teu nyahonan naon illa annahu kana lana jiranun minal yahud ngan kami boga tatangga Yahudi boga kalakuan di mana-mana miceun ngising tiih nyana selalu ngumbah duburna atuh kami ge alangkah bagus dan menurutan geus kami kiih kami ngising nurutan Yahudi di Kuba bae bersih bahkan kami mah lain sakadar sakitu naon deui cek Kangjeng Nabi kos kitu mah biasa natsba'ul hijarata bil ma'i kami make batu heula oh Kuba jadi lamun kiih make batu heula beres pakai batu geus garing karak ku kami dikumbah kami ngising make batu heula meper ngaranna di peperan heula geus garing nanaonan karak make cai tak kitu kami mah sok meper heula karak make cai masyaallah cak Kangjeng Nabi wadaka fa'alikum eta nu di alam ku Gusti Allah teh pertahankeun eta terus mata kuari ge urang ge kuari sunahna bakos kitu lamun urang ngaji takrib kajerian urang kiih meper heula ke batu tuh makanya cara mepernya ge ieu bobogaan urang tah ieu tek tah nah ieu kan eta ieu batu tapi dia tuh ka dieu teh set aya carana tuh ka dieu keun set ka dieu nyakeun tuh kan diputer lamun memang ieu belah dia tilu juruna cokot juru nu hiji di ka dieu keun set
tilu jang juru hiji deui paut teh dia ka dieu teh set lamun memang eueuh juruan ngan hiji doang hiji tilu sadiakeun tuh miti ieu bobogaan urang tah nah ka dieu keun sakali piceun nyakot teh hiji deui ti dieu ka dieu piceun bari hiji deui ti dieu ka dieu set ngising ge sarua urang bool urang gitu tah sia mah bere ya Allah iya sunah gede jasa ganjarana ya tapi dia kadiakeun tuh set batu ya batu lamun juruna tilu ku tilu juru lamun hiji hiji bae mun tilu batuna kadiakeun set picet nyokot deui batu bari ti dia kadieu picet hiji deui ti dia kadieu set kantongan eta mah aja sia kantongan deui bohong tah eta meper ieu tah aslina ahli kuba di alam ku Gusti Allah tidinya karat misang masyaallah nu mantap ke urang kuari maka material meuli batu sabeca bakoh buat apa ini buat meper kok teh di jero imah geus bejakeun ka pamajikan jang naon eta ngecor naon meper boh ye jang ngaji kamari minggu gede jasa ganjarana urang ieu kos kikian ya oh kan beres aja pamajikan kan nanya ai awewe atuh boleh awewe ge ngan rada panjang awewe batuna oh siapa sok ngaju ngalantur aing aing ngaji teh sok ngaju ngalantur aja cuman awewe naonna awewe mah ku salakina atuh lamun kieu misalna ka ieu geus tah ku salakina dikitu bohong sia ke beneran deui aduh masyaallah tungtungna mah urang ieu ngaji kabeurangkeun kieu bae ieu kaya di alam ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb innallaha ta'ala qad ahsana 'alaikum as-salatu tuhur fi qissati masjidikum fa hadha tuhur alladhi tutahhiruna bih lain lalagaan meper di alam datang ka asup ka sorgana tari heula ku gara-gara meper heula sehingga ka sorgana tari heula ditaranya ai maneh ieu ka sorga tari heula emang kunaon sih boga amal naon waktu baheula memeh ngisang meper heula ye ai sia mah meper doang teu ngisang kanyahoan sia ku aing budak angon geus kaluar sia ti majelis lah atuh jangan meper doang tama aya kita mah bae eta kabayan ngising ayo jangan meper atuh eta ngeueum bae isuk-isuk teh agana kabayan kenaon sia jangan batu jangan naon tuh jangan meper atuh ngisang bae sih tiris pugunya na keur goblok acak nu nanya teh cak aja je aing tanyana ieu blon tanya dia hei kebayan keur naon neangan batu ngan teh jang naon tuh jang meper sunah ngan teh atuh ngisang we tiris ena ngahuleung we aing teh sia ieu blon lah iyalah jadi kesimpulanna aya rijalun fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ieu neuleuh dina zahirna orenganan bebersih zahir tetapi ayeuna kisah tadi bebersih batin tah ayat teh kos kitu teh masyaallah ieulah bongkareun ahli mujtahid seurang mah tinggal maca doang nilik tadi kisah Masjid Kuba dirarau wa kufru wa tafriqan batin nilik kisah ieu Kangjeng Nabi beper zahir nah ieu kumaha ieu aslina etalah pagawean mujtahid jang urang ieu urang babarengan bersihan zahiran wa batinan aju bahasana ge di dieu aya dua fihi la masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi hiji deui fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu
lamun cek ahli bilagah nu kieu ngaranna bade tardid, aya rahasia tersendiri bade tardid ya. Tah kan kudu ngabongkar deui urang ka ilmu bilagah. Coba dina ilmu badena. Nah, santri makan bos gitu tah. Ya namna aya dua ngarendeng coba ge. Min awal yaumin lahaqqu an taquma fihi titik fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Didatangkeun ka ahli qiraat ulah dihijikeun macana teu meunang sebab beda masalah. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin lahaqqu an taquma fihi rijal kudu eureun bae. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin lahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Aya waqaf naon ngaranna jang ahli qiraat kan. Ngarasa bodoh urang hirup. Heuh nya eta mah emang asna ge bodoh. Kakar ngarasa jaheunya permacaan permanaanana perbadeanana kisahna itu mah carita kisah batin ieu mah kok terjadi kisah Masya Allah kan bodoh amat urang nyanggakeun sadaya-daya sakige geus urang mah alhamdulillahirabbil mudah-mudahan bae ku kabodohan urang dihampura jeung mudah-mudahan orang bisa ngabersihan batin zahir jeung batin sakitu urang mah maksudna naon dah sepira ilmu urang jeung sakira paham urang ge urang ditojo-tojokeun ku ahli-ahlina bae ngan karasa bae bodona urang jaheuh horenganan Masya Allah ngarasa urang bodoh berarti urang bakal naik derajat kamu ngarasa ya sakitu macan pugu bodoh masih sakitu kan jadi iya masih salin Allah tambah kan geus bandingan ngarasa Gusti horeng ja bodoh urang ngarasa aja wallahu alam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga manfaat pangajian ayeuna, moga manfaat ilmuna. Atur nuhun kasadayana tos mampir kana channel Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.